Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi ngawit dan abdi ngawas kana ieu kitab kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng dunia akhirat. Sifatna Allah ar-Rahimi tur anu maparinna nikmat alit akhirat tungkul. Al-muqaddimatu ari ieu eta muqaddimah. Alhamdu ari sadaya puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Al-karimi anu mulya, al-khallaqi anu ngadamal. Wassalatu jeung ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan ala sayyidina eta muga tetep kadunungan urang Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'usi anu diutus litatmimi makarimil ahlaki pikeun nyampurnakeun pirang-pirang akhlak anu mulya. Wa ala alihi jeung ka keluargina Kanjeng Nabi wa ashabihi sareng ka sahabatna Kanjeng Nabi majaro salagi berjalan naon qala mutakhlisi kalamna ringkesan wal bayani jeung pertelaan ala sopahatil auraqi kana tepan dina luhureun pirang-pirang lembaran kertas. Amma ba'du sabadana ngaoskeun bismillah alhamdulillah shalawat salam ka Kanjeng Nabi. Bahada maka ari ieu kitab muhtasorun eta anu diringkes fi ilmil akhlaqi dina ilmu akhlak. Ad-diniyati anu bangsa agama wadotu jeung mernahkeun kuring hu kana ieu mukhtasar litulla bisanatil ula pikeun santri dina tahunan anu mimiti al-azhariyati anu bangsa Azhariyah. Wasammaitu jeung tos ngaranan kuring hu kana ieu mukhtasar Taisirul Khallaqi kana ngaran Taisirul Khallaqi fi ilmil akhlaqi dina ilmu akhlak. Fakultu maka ngucap kuring wabillahi jeung eta tetep ka Gusti Allah al ismatu ari nyuhunkeun pangraksa wabiyadihi jeung eta dina kakawasaan Gusti Allah itmamun nikmati ari kasampurnaan nikmat. Ilmul akhlaqi ari ilmu akhlak ibaratun eta hiji ibarat an qawaidin tina pirang-pirang qawaid yuropu anu dikanyahokeun biha ku itu ilmul akhlak naon sholahul qalbi lulusna hate wasairu hawasi jeung sasesana pirang-pirang anggota badan wa maudu'uhu jeung ari pamernahanana itu mukhtasar al akhlaqu eta pirang-pirang akhlak min haitsu tahalli tina sakira-kira ngagindinganana diri bimahasiniha kalawan pirang-pirang kaalusanana itu akhlak wa takholi jeung ngosongkeun hate an qabaihiha tina pirang-pirang gorengna itu hate tina pirang-pirang gorengna itu akhlak. Wasamaratuhu jeung ari buahna itu mukhtasar sholahul qalbi eta lulusna hate wasairul hawasi jeung sasesana pirang-pirang anggota badan bidunya di dunya wal fauju jeung kabagjaan alal marotibi kalawan pangluhurna martabat fil akhirati di akhirat. Wallahu a'lam.